Jadi itu rek dijual sabaraha nu atuh sebenarnya. Mau jadi dijual. Nah, make mau jadi. Udah sakedeung di kemarin dipake da usum angin. Maneh mah. Borona urang geus bogoh ieu kana kolecer ieu aing. Meureun sakira-kirana wani sabaraha eta lamun ku urang teh pika dijual. Ya, ari karek 200.000 malah wani lah. Kumaha dibikin mah 200.000. Wah, atuh tong boroning 200.000. Buat kamari ge eta teh nek ditukeran jeung Fortuner ku urang teh dibikeun. Wah, jeung Fortuner ku sungguh ai ngawadua teh. Sok tara percaya ieu mah. Lain urang can boga pisan itu duh masalah nama can boga pisan hiji jajan kolecer. Sedangkan ayeuna angin geus tereh ya, geus aya hiliwir-hiliwirna itu ya. Angin pabaru teh. Wah, tuh udah kemari loba kolecer. Kakak dijualan. Oh, pan kamari ieu mah atuh da geus teu usum kolecer nya kurang dijualan we keur kata mah da. Teu boga jang jajan budak aing teh lah. Jualannya kolecer teh nu hararade hungkul kamari oge. Si Kampak, si Blodi. Kolecer mararaha hungkul. Anu mah teu boga hiji jajan nya teh aing. Aing neangan ka satunya euy, sugan aya nu rek ngajual ya kolecer ya. Oh, tuh udah kasaha ayeuna mah. Waktu udah dipake batur oge usum pabaru. Aing hese usum kieu mah aing. Heugeut aing rek neangan heula ka batur sugan. Aya nu bogaeun tuh di lemur gitu, kang neangan. Oh, sok ya tuh neangan heula ka batur sugan we aya nu rek jual. Nya, ayo. Oh, hayu. Ya trek kamarana mana ya? Nek kalawi, Nuar awi. jang tatanger, Ojang tatanggar kolecer. Awi nu saha sia? anu uwa, Boga uaknya mana? eta wa entur. Wah, itu orang milu. Ayo atuh. Ayo. Ayo. Ya aya mana teh lo balin kolecer. Oh, bawa kolecer mah. Belilah kurang hiji atuh. Aing mah teu boga pisan ngeunaan. Mau mah ngajual kolecer urang mah. Atuh hiji mah urang teu boga pisan euy usum ayeuna mah aing mah. Kieu we atuh aya hayang-hayang timah kolecer. Ayeuna urang bantuan ngalawi. Nyawa aya we lah kolecer mah. Anu bener. Asli. Engke urang minta hiji. Asalna bantuan ngalawi. Hayu. Hayu sok. Yat. Ane bener rek kolecer Bang Badet. Engke lah urang-urang menyeunkeun kolecer mah. Yang mambarna teh supaya enak dibantuan ngalawi. Ya teh awi nu menang ala tadi teh lain. Eta nu nangala tadi. Ijang salobong jang nu urang. Lain eta mah pesanan nu batur. Suka teh jang nu urang. Ai tadi cenah urang rek dipanggieunkeun kolecer. Mana tuh kolecerna? Tuh. Tadi geus mangieunkeun ku kolecer teh. Tuh. Di kolong. Ya lain. Eta geus mangieunkeun. Itu sing kira-kira we ya pira ku aing dipanggieunkeun kolecer kieu. Eta kurang kumaha kurang geus mangieunkeun eta kolecer alus. Atuh sing kira-kira pira ku aing dipanggieunkeun kolecer kieu geus pejuh nyali. Ih, ieu alus kieu tuh. Lain kolecer kieu maksudnya hayang teh atuh kolecer kai. Cara maneh kitu eta salobong seger kitu. Bisi kawalahan kolecer kai mah geus we kolecer ieu. Kita kan tuh ka ditu balumpat. Wah edan. Alus teh. Alus. Ya, alus mui.